TV. Nepangkeun simkuring Siti Mutiara Fauzia salaku reporter di acara dinten ieu. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ngayakeun hiji program nu unik jeung matak panasaran, nyaeta program barak militer. Hiji program nu tujuanana pikeun ngawangun rasa disiplin jeung nasionalisme di kalangan pelajar. Program ieu ngagunakeun cara-cara pelatihan militer saperti baris berbaris, ngatur waktu hirup sapopoe jeung ngajarkeun hirup tertib. Tapi lain kalawan maksa, ngalainkeun make cara pendekatan nu unik, ngadidik jeung mere contoh nu hade. Kumaha kahirupan di barak militer ieu sarta kumaha tanggapan pelajar Jawa Barat pikeun program barak militer. Tong ka mana-mana dina warta salengkapna. Audio Jungle. Program barak militer ieu dilaksanakeun di dua tempat, nyaeta di Rindam Tilu Siliwangi di Bandung sareng di Menarmet hiji Kostrad di Purwakarta. Sanggeus awak seger, para peserta ngalakukan kegiatan pembelajaran nu dikemas kawas di sakola. Sangkan hentengan ukur kuat raga, tapi oge kuat pikir rijang mentalna. Di dieu aranjeunna diajar ngalepaskeun kebiasaan goreng, saperti make telepon genggam secara kaleuwih, kebiasaan ngagunakeun kendaraan bermotor tanpa keperluan, minum minuman keras, obat-obatan terlarang, jeung sagala jenis zat adiktif nu bisa ngaruksak saraf jeung pikiran. Gantina kebiasaan eta, para peserta diajak ngawangun pola hirup anu leuwih hade. Sare diatur maksimal jam 10 peting, udang tabuh opat subuh pikeun ngalakukeun salat subuh. Sanggeus eta maranehna sarapan bareng. Diteruskeun ku kegiatan olahraga pikeun ngajaga kesehatan jasmani. Menurut abdi ayana barak militer teh janten nyen barudak teh boga rasa bisa ngaevaluasi sikapna anu kurang sae sarta acanang. Bisa setuju ayana peraturan dilebetkeun ka barak kusabab siswa-siswi ayeuna jadi teu seueur nu bangor kusabab sieun dilebetkeun ka barak. Ieu program teh lain saukur latihan fisik tapi oge lengka awan ye perubahan pola hirup. Di barak ieu nyiapkeun generasi nu disiplin, tangguh, jeung siap nying harepan mangsa nu bakal datang. Simkuring Siti Mutiara Fauzia pamit undur diri.